dirempang di tadinya ge alabatan main bola. Tumben bos, naon? Ngecek ngecek ieu non kebon ieu, salangan bae nya. Serangan baturan aja. Nu lain ke marana? Balik meureun teh panas. Diuk bos, diuk atuh. Coba di mana dinungunaheun? Ayo kita diuk. Ditawaran diuk diuk di mana ieu ranjang-ranjang acan. Padahal menyieun ke ranjang supaya ngeunah diuk. Ih, sararebu amat ti anak buahnya. Ampun, tecerekan ada ruitna ieu kararancang kabehan ge. Tumben ieu bos, naon ieu? Bisa tembus ka leuweung kieu panas. Bugun dek aya perlu ya tadi nama ieu lamun aya anak buah kabeh mah ieu neuk ngomong bae ieu. Dek aya perlu. Aju perlu na ieu. Penting deh ieu, kudu nyerah kabeh ge ieu. Laju nu ngomong naon atuh ka urang bae jadi masalah aja budak marah reueuh ja. Tinggal ngomong doang, kayak urang kabar ka budak. Lain ieu. Entah naman entah orang datang ka dieu. Iya urang nek ngomong ieu tah lamun aya kabehan mah ieu anak buah ieu. Ieu kebon ku urang. Neuk dijual. Pokona mah kebutuhan ieu lojor ieu. Dicaritakeun ge moal beak isuk ieu. Masih keneh lojor ieu. Atuh pan dijual bos, ai urang gawe di mana ieu dijual mah? Waduh, kumaha ieu nya bayar bulanan kieu. Lah digawe ieu masih keneh ngebadeg begawean nyitak-nyitak bata gawe mah. Loba ngali pasir. Nyitak bata ku ari keur ngetren mah. Geus nyangan pegawean nyitak bata ku ari. Ieu kebon kurang dijual ieu. Watuh, ieu mah geus kieu mah bahaya be. Ieu pagawean geus lokasi neuk dijual mah asana rada riet nyar pagawean ka mana bawa ieu nya. Iraha kitu bos dijualna? Secepatna lah dijualna. Laju geus aya nu meulin atuh bos. Lah teu sabari nyiaran bae. Aya sih nu meuli mah ngeun ku dikabaran heula ieu jauh. Wah, peluang emas ya pembisnisan ieu wah nya lega kieu. Teu kudu digawe aing dah. Yes. Pan ieu kebon neuk dijual kos anu bunga amat. Wah, teu beres si anak buah ieu. Aduh. Ayo bos ngobrolna di imah belah, di imah mah pura aya cai-cai kopi. Ayo gerak. Berangkat lah. Ayo. Aduh. Wah, aing lamun bisnis gede-gedean nih mun jadi bener-bener jadi ieu tanu. Bisa gede-gedean dia. Yes, yes. Bukan duit gede. Ieu aing lamun jadi ieu tanu dijual ku bos ieu. Teu digawe ka aing loba duit ieu meuli naon aing nya geus kieu. Ah, sigapang lah kumaha